laksanakan abdi alena maulida dina saputar warta siang anu bakal marengan anjeun sareng warta anu parantos kami siapkeun. Kali ieu simkuring baris nepikeun warta ngeunaan pencabutan 5 obat sirup anu dilaksanakan ku BPOM. Langkah ieu dilaksanakan pikeun nyegah panyebaran gagal ginjal akut misterius di barudak. Kementerian Kesehatan geus ngalarang 10 apotek ngajual sirup pikeun samentara. Tinibang Departemen Kesehatan nyarankeun pamakaian tablet sarta kapsul salaku gaganti obat sirup. Larangan ieu berlaku dudi kapanalungtikeun ku Kementerian Kesehatan sareng BPOM ngeunaan gangguan ginjal akut rengsek. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin netelakeun yen larangan samentawi sejumlah merek narkoba dilaksanakeun sebagai langkah antisipasi pikeun nyegah pasualan. Kita ambil tindakan preventif, kita tahan dulu sementara supaya tidak bertambah lagi peredaran obat itu ditahan dulu. Kita tahannya kalau obat sudah di Bepom, tapi kita tahan ke dokter dan ke apotek. Berikut kita akan melakukan untuk pemberian sampai harga. nanti Bepom memastikan obat-obat mana. Ayeuna jumlah pasien moal kali anu gagal ginjal akut anu misterius ningkat. Ayeuna rumah sakit rujukan pemerintah parantos mimisian. Kementerian Kesehatan mendekan 3 bahan kimia bahaya anu dideteksi dina pasien balita kalayan gagal ginjal akut anu misterius. 3 bahan kimia ngabahayakeun nyaeta etilen glikol, dietilen glikol, jeung etilen glikol butil eter. BPOM ayeuna geus ngalarang peredaran 5 obat sirup sabab ngandung etilen glikol jeung dietilen glikol leuwih ti ambang aman. Masyarakat ngaku kabingungan ku larangan sirup pikeun murang kalih khususna tablet sareng kapsul anu hese dikonsumsi ku barudak. Tapi ngalonjakna kasus gagal ginjal akut misterius di barudak ngajadikeun jalma kudu jadi leuwih waspada jeung ngajaga kekebalan maranehanana. Sebenarnya mau ditarik si yang sirup itu kita ganti jadi yang tablet, tapi kan itu pahit pisan ya, dan nggak mungkin nggak sesuai takaran. Berarti kan kita mau nggak mau ke dokter gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu mah obatnya obat warung aja gitu ya, ke apotek beli tempel. Kalau sekarang kan ya susah juga meureun ya. Larangan sementara sirkulasi sirup mangrupikeun salah sahiji langkah antisipasi pikeun nyegah gagal ginjal akut anu misterius anu panyababna masih teu dipikan nyaho. Seuseurna pasien balita umurna dihadapeun umur 5 tahun salaku langkah pancegahan kolot oge disarankan pikeun murang talih henteu sering ngalih ka tempat-tempat anu rame pados nyerangan kemungkinan penyebaran penyakit. Pemirsa, urang parantos dugi ka kacindekan acara dina saputar warta siang ieu. Abdi Alena Maulida sareng rekan abdi para Denuraini pamit undur diri sareng hatur nuhun.